ya ayat lamun sebagian utamanya ngesah rendung pisan bakat sering naon di ausna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pati-pati kita kerjin jeung manusia angin kudu ibadah. Eta teh hansubkeun manusia teh di parenta teh kudu naon? Kudu ibadah. Sadaya manusia ibadah teu. Sadaya. Iya. Siksaan teh sok teh kumaha sadaya ibadah jalmi sadaya ibadah dari dunia jadi atas ke atas datang sadayana ibadah sakabeh manusia teh ibadah ngan ibadahna ka masing-masing patekadanana anu aya dina hatena ngartos ieu teh aya anu itikadna dina hate ibadah teh nyaeta kana panon poe aya ibadah cek manehanana mah cenartos ieu teh bisi majarkeun jelema geuning aya nu ibadah aya teu ibadah sadayana maksudna kabehanana ibadah masing-masing diri jeung kayakinanana jeung patekadana aya anu ibadah anu itikadna dina hatena nyaeta ibadah nyata kana panon eta teh cenah eta teh ibadah teh manehna aya patekadanana ibadah teh kana naon kana tapekong di dieu kumanehanana disembah kumanehanana kira-kira tatakan eta dijieun kumanehanana disembah kumanehanana di ibadah sing kira-kira luhur anu dijieun luhur anu dina pangkat darajatna we mah dijieun ku urang terus disembah kira-kira begitu ya nya dijieun ku urang eta dijieun misalnya biaya ada bol badak sagede naon sagede jauh terus eta bol teh eta roti disembah ku biaya kira-kira nah itu cenah teh gelo kira biaya begini cek biaya dijawab nah cenah ada mah nada apa disebut nambah tina sabab eta biaya ulang ngadamel nya eta bolu anu segede jalmi disembah kade eta tapekong aya anu ibadah cenah tape eta teh itikad cek manehana mah ibadah keyakinan manehanana ibadah teh kana tapekong aya deui anu ibadah kana naon kana bulan aya eta teh manehanana teh ibadah aya oge ibadah kana naon kana batu anu gede ibadah kana tangkal anu badak aya ibadah nyata kana naon kana mata air sebabnya cek manehanana eta disebutkeun ibadah ngan eta ibadah batil artina batil sabab geus puguh jempul jeung sifat jeung zatna eta teh batil tah alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah nunsurna junjunan alam yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta nu kitu teh diterangkan sabab di hukuman ku agama anu disumbrikeun nyaeta kajunjunan alam di hukuman musyrik ari musyrik nyaeta ngaduakeun ka Gusti Allah kasaha tuh ari urang jeung kanjeng Nabi teh ibadahna nyata jenenganana Gusti Allah